Assalamualaikum. Salam. Kan. Nan, alhamdulillah. Jupnan, kalau lotor, tamu nade beres-beres nan. Percaya juragan mah. Datangi hiji undur hiji datang ti geus teu kahitung ada tamu. Nan, di mana ini libur? Libur kan Jumat pan istirahat kan. Oh. Lain aing ngomong-ngomong aya naon ya? Kieu kan urang mah pan pernah aya bahasa ke orang lain. Mun di mana rek ulang tahun juragan rek mere embe. Kan gitu kan jelema memberinya atau hutang basah dibayar nyata, hutang janji dibayar bukti. Itu hari urang mah asa inget asa poho tapi alhamdulillah sih kurang dielingan dah tuh sabar duit harga mbekek kurang dieukeun. Urang kasalahan doang pengelingan mah. Tuh karuan perlu jelema mah dielingan. Geus ngelingan mah kelangkung merengannya. Lain masalahnya kan dia beren urang embenan di mana embena? Loba embe mah. Bisa embena. Gayung tuh loba embena. Oh, ya tuh, oke. Ente dilawe ke kandang itu kak embe itu gayung ke kandang begayung itu ke orang isul. Kayak gitu anam. Tapi embena mainan loba teh. Loba. Ampura makan lain ku hayang dibere emang elingan bae gitu. Atuh karuhan pan eta mah kasupna najar eta mah aya tang kitu mah gitu. Tapi bagus eta elingan gitu. Eta mah kayak gitu we kayak kaditu we ha, kayak urang nuturkeun. Gitu. Waalaikumsalam. Kan tumben ya ke dia. Urang kali mah nih anu di dia. Perlu naon? Tuh iya tuh. Juragan juga janji ke urang di mana ulang tahun. Rek bare embe. Hebat amat didinya ulang tahun. Milik segala ge. Atuh mantep beureun ulang tahun perbuatan mah. Tuh jadi kumaha ya rek bayaran embe urang gitu. Nya teh urusanna juragan. Urusanna juragan eta mah. Urusanna jeung juragan. Gitu. Jadi juraganna cenah rek ka dia rek. Arek sih, nyusul cenah kedeung nyusul. Atuh kitu mah. Aya temenan didinya menang embe atau orang menang duit meureun didinya. Miliknya milik kabehan gitu. Alhamdulillah syukur-syukur dah urang didoakeun sing panjang umur didinya. Nan, mana benanan? Nanggan. Ya, benan. Tuh, juragan keur ngomongkeun data. Kade. Ayo, kan, kade ayo. Assalamualaikum. Salam. Kan, Kamang. Alhamdulillah. Lain ieu embena mah bararagus ya. Tuh baragus udah orang mah dirawat kan. Bara aya jumlahna. Aya 8 mah. Lain cek si Enang ngomong-ngomong juragan harus beli embe cenah. Atuh sanduk beli embe. Nang, kumaha sih? Narek merek embe di mana ulang tahun ya urang. Juragan merek embe merek embe kumaha sih? Maksudna mah kieu nang. Urang mah lain rek merek embe ka mana ya? Jelekeun urang ye. Maksudna amun maneh rek ulang tahun, urang rek merek embe dijukut. Lain rek merek embe ka maneh. Kumaha sih maneh ngaco. Maksudna urang rek merek embe dijukut, merek embe maksudna. Maneh mah tepam-paham. Tah aing geus kieu mah nya ngajar urang kalaksanakeun, maneh jadi saksi gitu. Bener kan. Lain dia orang mau ngomong terkuat sih bau. Sorry banyak ya. Bang balik lagi ya. Bangga. Kan. Wah, juragan nomor geus atoh rek menang embe. Untungna mangalah laga we doang. Mabua juragan mah. Sama bugut tasi, bugut kos kitu aing tadi jeung kabugu aing jeung seukeun juragan. Terus atoh yo urang mah. Urang geus
Harun kemarin embek. Guys, ada mah sabar, ada mah ditunjukkan ke ulang tahun. Ulang tahun mereka senyum, semel. Itu malam nah. Kalian kan tadi bikin nanti kamu rek mbak. Memang ngaco. Dan masih tadi kamu rek mbak. Restat emangnya kan. Ya tadi. Bagian katanya sih ya. Oh ya, Allah. Juragan rek mbak tenang. Mbak. Tadi senang ngomong. Nah, masih tadi juragan ngomong aja. Mbak senang. Si juragan. Ngaruh. Ibak, bukan lagi